Mamang santri nu maranis, bibir santri nu garalis, ulah sieun ulah inggih, subrek atuh dagarati. Catatan urang saketi nu hirupna resep nyantri, sanaos teu bisa ngaji tapi bunga kana ati. Ieu catatan kisah diri rek didamel janten bukti. Janten syairan insani kisah di mahad salapi. Usia nginjak remaja bahkan masih kersakola. Sakola dasar tidinya sekitaran kelas 5. Ku saputos dititipkeun tangaos dipasantrenkeun. Saur sepuh jeung singleukeun papata guru regepkeun. Sabab nyiar ilmu pardu jeung ilmu bakal ngabantu. Hirup anjeun moal buntu najan kempes eusi saku. Ilmu agama khususna eta bekel nu utama. Warisan para anbiya tepatna dina ulama. Ari bisa jeung henteuna eta teh kumaha salira. Mantak nyiarna sing enyan najan mangsa kudu lila. Ari jadi ajengan mah eta mah ukur hadiah. Ti Gusti nu Maha Endah mantak terapkeun amanah. Nu wajibna teh milari mantak kudu jadi santri. Rek dihina rek dicaci cing bisa jembarna ati. Kajen bukti bakal aya sok dihina ku tetangga. Dihina sebab teu boga harta banda jeung pakaya. Tapi hate ulah perih salira tong nepi sedih. Dina ngaji kudu gigih sangkan kabagjaan panggih. Unggal poe tiap wengi ngariung di majlis ilmi. Babarengan sareng santri nguping ngaos pakiai. Teu aya nu nyieun geuna asa tenang dina manah. Iwal kisah salapian najan susah komo bunga. Hirup asa teu percuma diciptakeun janten jalma. Sanaos sanes sarjana janten santri kami bangga. Janten santri kami ridho sanajan ngaji mah bodoh. Eta kisah keur bareto najan sok teu manggih kejo. Sangsara waktu nyantri eta bakal jadi bukti. Yen santri kudu berarti manfaat keur jalmi-jalmi.